baca sekali. Baiklah, untuk kali ini setelah kita menyaksikan berbagai macam seni tradisi, seni buhun yang telah tampil di tengah-tengah kita merupakan Sinuhun Buhun Ciletus Sabilulungan, merupakan sebuah mahakarya yang sangat luar biasa. Dan kali ini kita akan menyaksikan penampilan Ibing Pasir Piring, karya Sanggar Seni Dangiang Sari, Desa Mangunjaya, Kecamatan Waluran. Dina Ciletuh muka lambaran harapan, kiwari pasir piring ngahariring, gunung lingkung ngaharurung, lapat-lapat tatar waluran mata kelar, baris mentas angin mareleng nalengteng nyalik si kapilemburan, rereh di lamping panenjoan, beh di tuna, halodo camplang sausum, palawija pahumaan taringgul kubatu ngahgar, ting huyudut ting kuyumut lir pasir kerdisimutan, ayeuna bangsana urang hudang lain ukur nguniang nu kagaing lirir ngimpi sapeting, nancepkeun patekadan ngahejokeun leuweung nu gundul, ngalembohkeun tatangkalan nu dibukbak, ngembatkeun taman bumi nu sajati, ngagali budaya nu kiwari lir rek silih kujunti. Ibing Pasir Piring urang saksian Wilujeng Jakseni. Dangiang Sari. Ay, orang pasar adalah kepraku sadaya maju. Sunda. Dina catatan dina gurat berita kebacaan, Sinuhun Buhun nu kiwari urang korehan, Dangiang Sari. Hayu babarengan kanca sauyunan, saredek saikel sababot sapihanea, rancage nete taraje lincak hambalan, ngolah rasa sangkan kagua rasa senina. Budaya mangrupa rekana jalma, sangkan maneh dina taneuh Ki Sunda, sangkan mubus jadi tuturus nu alus, jadi lalakon Kiopak Ciletuh. Ibing Pasir Piring gerak tang dan makalanga awet